Iya si Koroy, malah kita nyesel kan. Bah, kenaon? Nah, ayah si Babe deh. Ganyan saya doainnya. Kira nyesel? Nyesel ya orang si Obos lah. Bos Oroy. Tuh. Mereka mana? Nanyakeun orang bete ka imah. Cuma cek nu di imah cenah ka dieu cenah ka cai. Oh, dia mah urang di dia. Nyata aya mah jadi bos. Jadi bos, Heeh, urang ieu kuliah nyesel pupuh. kuli ya teh. Kuli atuh sakieu teh ya, sakieu 10.000. Urang geus menang tuh, yang itu hiji. Jadi urang geus menang 20.000. Geuning lumayan eta sapotong 10.000. Sapotongna 10.000 urang ieu aya mah keur gede duit. Aduh, Urang ini pika kuli teh kemarin. hayang atuh urang. Heueuh sok bae bisa hayangna urangnya kayak perlu heula ieu katongo. Di ka mana? Dek ka imah heula urang. Hayang naon itu? Nyembelah duit urang aya. Aya 20.000 mah. Geus urang ieu nyembelah ngata. Urang kan dia menang 20.000. Heeh. Heuh saya keur maneh. Oh, nu cucuan nu ieu. Heeh, tinggal teh baru minta bayaran ka si Obos. Oh, jadi urang nuluykeun gitu. Ah, eta sok cing bebeunangan. Oh, Urang geus loba. kan baik Tadi urang. didukna ieu sok. Asik. Beh, Noh, ada ya nitip kudu bersih. biasana. Biasana kamu itu lamun teu bersih, Obos Oroy itu bakal ngadat gitu teh. Oh, geus siap. Yang bersihnya? Sabersih-bersihna lah Oh, siap. urang. Digalai, digeles. Ayo nya. Lah, yuk. Per, hei. Ah, gini Babe. Halo, Permisi aja. permisi. Kae paling jadi peri teh. Dibari tadi di dia pan jaga sesihan manehanana tuh. Jaga sesihan Obos cenah eta nu didinya. Nah, kamu jalan mana? Dia mah di dia manehanana keur nyesel. Cuma dia teh kata mah heula. Ka urang dikan ngangeuskeun nyesel. Manehanana malah nginjem duit ka urang 20.000. Cenah da ieu hiji sesihan teh manehanana kuli ka Obos. Hargana teh 10.000. Lain teh urang teh geus menang 5 tuh, geus sesihan mah. Tamah ieu dibeureun encan ya kurang lebih 100.000 na meureun geus meunang. Tinggal Obos teh mayar ka dieu 100.000. Nah, ari Babe teh pugu-pugu. Mereka kurang ngulikeun sana kasih peri. Ya anu pugu mah lalapan teh kieu, si peri teh boga hutang ka urang. Mun cenah Babe teh mayar, jadi cenah rek dibayar ku nyeuseum. Gitu, Beh. Lain-lain kuli 10.000 sapotong lain. Pokoknya teh nyawana naon, pokoknya mah urang lamun ngejauh deui ka dieu, pokoknya mah kudu geus beres. Aduh, lah kumaha ieu aing ketempuhan buntut mau. Si Peri ada kebalik mah. Aing jadi ketempuhannya duit aing 20.000 dibawa, coba aing kudu nyeuseum ketambuhan ieu ditambahan deui ku ieu. Aing mah aing aing kita sebelum mana duit aing dibawa aing kudu misihan